sok sanaos bari di lebet kota tapi katinggal situasi di Pakabungan teh seperti pemolonan atau napi bangunan-bangunan katinggalna khas Sundana eta. Pas gitu kan upami wilayah teras Sunda ieu dijadikeun destinasi wisata Kota Bandung. Tempatnya luas, jadi luasa buat latihan. Ayana teras Sunda Cibiru teh nyaeta wadah kanggo para seniman sadayana khususnya di wilayah Kota Bandung. Umumna mah kanggo seniman Jawa Barat, nah ieu teh imah urang sadaya. Kalau dari masalah tanaman kurang banyak, kurang hijau, kurang merah, kurang mencolok warna-warna kehijauannya. Terus dari WC-nya juga terlalu jauh, juga kerjaan. Kan luas ya, sayang kalau WC-nya cuma satu di sana aja. Komunikasi khusus nasional mereka makin ditingkatkan gitu. Kanggo kapayuna daya lebakna kan kan saupami teras dikembangkeun nya kan nya. Mohon boh dinu wawangunanana, dinu fasilitasna, teras panginten dinu program-programna. Dapsembut dapur seni jeung budaya. Dapsembut budaya urang sadaya. Dapsembut sentra budaya nu nyata. Dapsembut seni Sunda tetep jaya. Sampurasun wargi Bandung, wargi Kota Bandung sadayana, simkuring ayeuna sareng para seniman budaya Bandung Timur. Oke, aya di salah saweula tim seni Kinanti Production. Anu salah saweuna peratus syuting di tempat. Oke, satacana urang tatarasela, urang ngobrol sakrab sareng di sepuh sanian syuting wilayah Bandung Timur. Kemana Pak? Tanggal iya wilayah teras Sunda Cibiru ieu teh geudeun-geudeunna upami dianggap destinasi wisata Kota Bandung ya. Cocok katana pintu ya Pak ya. Menurut pangemut simkuring nya selaku pelaku seni meninggalkan situasi secara kondisi pertempatan alhamdulillah ku simkuring nyalira katinggal teh serasi pisan gitu jalan nu ka hiji tinggal di antawis jalan raya ke tempat lokasi ieu teu tebih gitu. Teras deui di dieu nya sok sanaos bari di lebet kota tapi katinggal situasi di Pakabungan teh seperti pemolonan atau napi bangunan-bangunan katinggalna khas Sundana eta. Simkuring cocok pisan ya ngayakeun syuting di dieu. Saya punya konsep nanti pas gitu. Pas mohon laras. Tradisi seni budaya Sunda. Laras tak bisa maksudnya mohon laras. Rupina pami ya fasilitas anu aya di dieu ya kan. Kan pada syuting di dieu ya. Fasilitas itu kumaha ya manawi misalkan kanggo atau napi aya anu kirang atau napi henteu gitu kumaha. Panginten samentawis ieu anu musim kuring ka Bandungan, oke musim kuring panginten halaman pangintennya. Karasan kuring saparakansa ngarilis album anu pertama, anu perdana atau nanti anu lebaran, karasan pisan dan kalayan widi Allah biasa dikasakeun biasa syuting di teras Sunda ieu Kang Cibiru. Anggo fasilitas pangemut simkuring kudanget ayeuna mah alhamdulillah haros leus Kang. Leus sapertos tadi sepuh simkuring wawangunanana memang ngemutkeun urangnya Kang kajaman kapungkur lah kan saut-saut ngaraos teras bale-balena ieu linduh lah saur paripaosna teras ieu musolana oge parantos aya bale-balena patamanana oge teu kirang ieu kemakeun saur simkuring mah tapi panginten kanggo kapayuna daya lebakna panginten kan saupami teras dikembangkeun nya kan nya mohon boh dinu wawangunanana, dinu fasilitasna, teras panginten dinu program-programna, harapan simkuring panginten moal teu sareng manseuk. Mudah-mudahan simkuring mengajak khususna ka para seniman kan pelaku seni aya di Kota Bandung atau umumna ka warga Bandung, Jawa Barat paling dituna. Teu kedah tebih-tebih lah, teu kedah tebih-tebih kami urang hoyong ngaraoskeun lingkungan
padesan lingkungan alam anu sae atau dah jika di terasuna kan Terasuna. terasuna mantap. Nah, tapi harapan anu kapayuna kan cuma Ya harapan kepoyuna mudah-mudahan penginten ku ayeuna kira sudah kami itu namina sing aya di nu kamajengan teras berdiri teras panginten ya panginten kaditu nama kanggo ngembangkeun khususna seni tradisi Sunda biasa di dieu kanggo fasilitas diantawis naon rupi aktivitas anu bade dilaksanakeun khususna anu nyangkut kana tradisi Sunda mah kitu. alhamdulillah dina segala rombongan ieu anu paling utami lembar katera Sunda ieu teh gratis 100% Kang. Terus Kang syuting di dia tadi tingkatan bayaran. terus pisan. Anu bade ameng ka dieu wisata gratis sadayana. Fasilitas nu aya di dieu insyaallah gratis. Ayo ka seniman sadayana khususnya di Kota Bandung, umumna se-Jawa Barat, urang ramekeun di teras. Urang piaranya Kang nya. Urang piara sarangan, urang mumule ku sarangan. Sakitu rupina panginten wewangkongan teh dinten ayeuna ditutup baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang ngobrol-ngobrol sareng seniman tari khususnya kanggo destinasi wilayah Teras Sunda Cibiru. Kumaha ya? Kita teh Teras Sunda Cibiru ieu teh gina cocok enggak dianggo latihan ya? Oh, ate di dia ya. Tapi gimana? Cocok. Cocok, soalnya tempatnya luas, jadi luasa buat latihan-latihan buat nanti. Cocok enggak? Cocok. Cocok, nyaman, luas juga, bisa Nah, ayo kurang kali nama pan ngejawabnya pasti gitu, cocok. Soalnya naon sih, si upami tidak kan ke kreatornya. Oh, nah si sawer kreatornya kumaha ya? Kreator dia banyak pada teman coba ya taparan barang seluruh penari-penari aya kahoyong teh kanggo ayeuna mengisi latihan jadi kotak kalau aya di daerah Sunda mangga itu sadaya ya upami kadinya Jordan alhamdulillahnya upami aya waktos urang sadayana tiasa dokap upami tanya waktos dan misalkan Ini sangat mana ini? Sampurasun. Kanggo warga Bandung sadayana ayeuna dina rada kegiatan syuting di Teresan di pengawalan Kang Hendra sareng kan. Kumaha Kang kanggo ieu sport di wilayah Teras Sunda Cibiru ieu? karena menurut kami atau kedua khususnya terus dan di video selama Kang ya. pengguna jasa jasa sebenarnya masyarakat wilayah anu menggunakan Termasuk wisatawan lokal. alasan dan diberdayakan kanggo kemarin ningali spot di dia teh alasan saya lah khususnya di Teras Sunda jadi biasa jadi spot unik gitu kan. Ya intinya saya lah gitu. Dan pas gitu kan upami wilayah Teras Sunda ini dijadikan destinasi wisata Kota Bandung. Mohon Pas bisa. Mohon kan dupi kesan sareng pesana kalau Teras Sunda ini sangkan jasa langsung maju di kumaha tah. memang beren satu biasa jantan dina sebuah publikasi khususnya Teras Sunda mereka makin ditingkatkan gitu. Nanti upami misalkan kami posisinya aya di wilayah ada tapi anggapnya di kabupaten misalkan ada kiranya tinggal mereka melakukan aplikasi nu langkung gencar lah gitu. Nanti mereka lebar gitu potensi nu saya itu seperti itu di wilayah itu. Nah, sebetulnya mereka biasa ditingkatkan
terang Tara Sunda teh aya kesenian khusus anu identik sareng Tara Sunda naon meureun kitu tah. Ya rasa mohon kitu pisan kayaknya hapunten kesana Ya, mohon mudah-mudahan Tara Sunda panjang amin oke naon kita bangsa dan bangsa biasa sudah di masyarakat amin. Saturun sadayana ka warga Kota Bandung sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo warga Kota Bandung sadayana khususna Kota Bandung guna warga Jawa Barat. Sumpuring ayeuna ngaraos geus sareng seniman salung anu aya di wilayah Kota Bandung. Khususna Bandung Timur panginten Kang Nyohon. Tah. Sumpuring teh ieu seueur kena perkara saat kesana Kang. Dupi ayana salung di Bandung Timur teh ieu kumaha caritana Kang? Sabi Bandung Timur ada panel ya, kirang-kirangnya kan, kirang pendukungnya. Bang kami angkat ke Kota Badia, panel berarti kabupaten atau kemudian di depan ada Kota Badia mah gaya pisan, kirang sih nama kan. Halo belum Kira. Jadi sumber daya manusia nanti kang regenerasi nanti panggilnya kirang pengembangan. Nah, cara ngembangkeun anak kumaha ya? Tapi Kang Ya cara ngembangkeun mah supados ka ngaruang kali nyata terus kanggo calung gitu. Eta udah kreatif gitu baru teh ulah sampai ka seni pareum jeung seni urang. Seni Sunda teh ulah tinggalin deui. latihan pada memperkenalkan bahwa calung di Kota Bandung masih kena eksis secara nama masih kena aya sisir pagar sabda ya kan seni Sunda itu usaha deui atuh seni Sunda kan mulai urang Sunda. terus bisa Kan wujud anjeun ke seni Sunda calung. Rekan-rekan kirang itu ajakan kan bang kirang saya bisa kirang sebelum ajakan ada ngerti seni Sunda. Ada Sunda. Tapi mudah-mudahan kalau kepalanya regenerasi selalu ayah penulisnya tapi kami ngarawat juga tinggal seniman calung ngeresakeun ya syuting di wilayah Terasi dan Cibiru. Ya aku tunggu bisa. Lupi Pak kumaha ya Terasi dan Cibiru teh ya spot wisata sebagai destinasi spot wisata Kota Bandung khususnya. Alhamdulillah rabbil alamin gua ayana Teras Sunda aya di Kabupaten dengan seni-seni budaya urang khususnya seni tradisi Sunda. Awitan calung awitan tahun yang beribados awitan tahun 87 sami dia sebenarnya. Harapan itu Malimah beribados teh kena calung teh tahun 2004. Pada rumah calung teh lakon. Ngawitan calung bisa calung tujuh jika ayat calung tujuh delapan malimah beribadah ke tahun tumpur kacana anggota dengan calung balibat tumpur mau kami ya istilahnya teh beribadah teh rambut teluk-teluk kamu teluk-teluk alhamdulillah ku ayat rasanya balik untuk pada alhamdulillah katingal ke wados ada laras desa ya Pak saya kalau wados harus tergabung seni-seni teknik kreasi sudah resep perseni khususnya calung bari usaha deui hari sandi urang mah nyakut sakit tuh dan ayana Terasi dan Cibiru teh nyata spot wadah kanggo para seniman sadayana khususnya di wilayah Kota Bandung. Umumna mah kanggo seniman Jawa Barat. Nah itu imah urang sadaya. Gitu. Jadi ku urang teh pangitun kedah di nojong programna didukung pembangunanana urang memulai seniman. Upami teh urang usaha deui.
harapan anak kanggo teras Sunda Cibiru naon ge di Bapak heula. Harapan ka payun namanya moga-moga sing langgeng sing sarasna bulan dikeun ka cek parepotna mola uji gedang ya. Samusim aya samusim ieu teh aya sing salajengna tujuan ka payun ya. Tujuan ka payun dengan generasi gedang. Ya, alhamdulillah kada diteraskeun. Koordinasi ini segala rutin wae tahu segala rutin juga ya upacara adat negeri negerinya untuk ngangkitkeun gitu apa mah tinggal nyaksian sareng nonton kan nya di si akang mah nya pada teras Sunda ieu teh sing teras janten wadah kanggo para seniman Sunda seperti si akang mah sing langgeng geus terasna gitu. Atur nuhun. Akang wakosna sekarang aya di nyamuk saperti tah kurang rawat ieu nya kurang rawat ke sadayana jangan orang teh seni nya kadang majeng nya ieu ge urang teh dirawat urang teh urang teh hoyong ieu teh urang teras Sunda teh nyata kan puseurna budaya Sunda. Gitu. Anu dijantenkeun destinasi wisata Kota Bandung. Janten kemah upami aya wisatawan anu ti Walanda anu teu mana-mana. Kedah ka dieu heula. Kedah terang heula bahwa dieu teh seueur seniman, seueur wadah-wadahna. Sami puseur teh waktu-waktuna alhamdulillah para warga Kota Bandung sadayana sing kuring merata beus. Ya wangkong nama sareng para seniman khususna seniman Salu. Atuh harapanna mudah-mudahan ieu teras Cibiru bisa dijantenkeun puseur budayana anu leres puseur budaya Sunda. Sadaya seniman Kota Bandung siap ngarujung teras Sunda Cibiru. Urip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ayeuna sareng seniman tari. Seniman tari salah satunya kreatorna. Hiji pada bentengnya satasan abdi daros-daros jeung biasa ditepangkeun heula. Bagus karena sadayana ieu sareng saha teh teh? Ayeuna di mana teh? Di Pemedahan. Terus yang Alhamdulillah ayeuna seniman tari terus mulai wilayah teras Sunda Cibiru. Nah, teh saur teh ieu teras Sunda Cibiru teh upami diangkat sehat Cibiru kumaha ya? Nyaman, suasanana sejuk, luas, pokoknya top. Kangge liku segi daripada nyobian shopping di teras Sunda Cibiru. Ya alhamdulillah nya intina teras Sunda Cibiru teh harapan kami teras Sunda Cibiru
fasilitas ya sih neng kumaha ya fasilitas nu aya di Teras Sunda Cibiru ieu ya Fasilitas kalau dari masalah tanaman kurang banyak, kurang hijau, kurang merah, kurang mencolok warna-warna kehijauannya. Terus dari WC-nya juga terlalu jauh, juga kerjaan kan luas ya, sayang kalau WC cuma satu di sana aja. Usahain deket-deket sini ya WC-nya. Ya kan ngomong. tapi cuma harapannya kamu Teras Sunda Cibiru ieu dari segi fasilitas kemajuan di Teras Sunda ieu harapannya naon wae laku urang selaku seniman ahli asosiasi luar Kota Maru. Ya kalau kata sebelumnya toilet Intinya untuk spot kamar mandi mungkin para wisata kesulitan masih bingung nyari iya WC-na aya di mana iya gitu. Terus kaduana dina menakna oge aya WC tapi teu aya caian. Ya bingung kada kumaha ieu punten eta pawanginten eta nu rada diperhatoskeun ku urang sadaya. Bagi salintang isina upami aya wisata anu di mancanegara sumpingkan ieu hoyong ka Jaman aya pan di Jamanna teu aya caian. Kabayang meureunna teh. Panginten eta harapanna anu saur dari sini anu nuhun banget waktunya kalau kawan-kawan sareng Cibiru. Nah, mudah-mudahan di Teras Sunda Cibiru ieu janten destinasi wisata Kota Bandung anu paling nomor 1. Amin. Wisatana sing seueur sarumping kana dieu. Atur nuhun kabeh satana. Panginten sakitu wae wangkongan di Simkuring sareng para seniman-seniman Teras Sunda Cibiru. Mudah-mudahan Teras Sunda Cibiru makin lanjut, makin jaya. Hurip Sunda Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur seni jeung budaya